mohon. Dan itu daerah kelahiran apa duka kumaha ya daerah kelahiran bade dikantunkeun teh sok rada susah. Oh, mereka mantan teh. Ini ribrib. Tebih gitu dia ka zaman ka mana? Oh, ka dia. Mohon, kada ibu ah, haleur. Lumayan mas-masan teman-teman. Oh, sudah kedengeran. Oh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Kampung Balasari, yang mana kata orang-orang kampung ini adalah kampung mati ya.
kampung yang ditinggalkan oleh para warganya ya teman-teman. Tapi tadi saya sudah lihat salah satu warga di sini ya, mungkin dia adalah warga yang masih tetap bertahan di sini ya teman-teman. Pokoknya kita lihat-lihat dulu ya sebelum kita ketemu salah satu warga yang bisa ditanyakan kenapa warga di sini bisa meninggalkan kampung ini ya teman-teman. Teh, nuju naon teh? Oh, nuju bersih-bersih. Ada teh masih tinggal di dia teh? Oh, tos ngali. Cuman panginten kadang mau nuju ngalongok pangintennya. Oh. Ari ieu saung naon teh? Oh, parenting ada mah gula. Sudah mulai gelap nih, mau turun hujan dan saya bingung nanti gimana cara turun dari sini ya. Motor saya ada di bawah, ada di tengah-tengah tanjakan teman-teman. Oh, assalamualaikum. Aduh. Share satpamna, Pak. Share satpamna. Pak. Sehat, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Mohon. Ya meni share ieu ya satpamna aduh. Meni share satpamna. Meni ageng kieu. Kita rancang kamu ke ini kon. Mohon. Nah, jadi si Bapak ini salah satu warga di sini yang masih tinggal di sini ya, Pak? Ya iya. Sarang Bapak siapa, Pak? Pak Supena. Nah, ini namanya Bapak Sumpena, teman-teman. Jadi dia ini salah satu warga yang masih bertahan atau bukan bertahan ya, Pak? Pangitan Bapak mah mau kemana-mana nanya. Kelahiran di dieu. Mohon. Jadi itu daerah kelahiran apa duka kumaha ya daerah kelahiran man bade dikantunkeun teh sok rada susah. Rada berat gitu. Berat tinggalkan apa teman-temannya? Mohon aya abdi mah. Aya abdi mah moal ing sahabalillaha atuh bade mah kapungkur sareng batur. Mohon. Da abdi mah kahiji dilahirkeun di daerah ieu, kahiji di da pami heulah. Ai pokona mah ngalihkan ka kota-kota teh da. Kumaha atulah rada susah oge. Itu ya aya sabaraha bumi di ditu, Pak? Ieu teh kawitna teh sateasana ngaralih teh 8 deui. Tapi keluarga sadayana masih warga-warga. Sadayana daya nu lianan di dieu teh gaduh nu sanes kitu maksudna teh ti nenek aki dugi ka handap teh ieu mah. Warga sadayana nya salingkungan teh. Warga sadayana mah namung nya kitu anu tos etana nu tos serpuna nu parupus di dieu atuh turunan-turunanana nyata ngaralih kamari para waktu longsor di daerah ieu. Mohon. Ngaralih we. Oh, jadi alasan ngaralih teh aya longsor teh ya gitu, Pak. Jadi Aya alasan ngalih teh pertama nama teh aya penerangan we. Oh, teh aya listrik Bang intinya. Aya listrik. Mohon. Sedangkan pan adi sebata teh ayeuna teh pan zaman merdeka, zaman subur. Tapi kanggo ka kampung Palasari mah listrik teh pangin tak can candu wae. Listrik teh teu kapasihan gitu. Nyuhunkeun oge cenah janten nyarios teh heulah. Sakeudi konsumen cenah. Dan rada susah oge atuh naon sing teh supados hurung.
Desa Caang. Itu anak ieu ge gaduh setan ieu ge ya. Kapungkur teh wartawan dong ka dia naroskeun. Mohon. Cenah teh aya listrik ka dia bujeng-bujeng. Atuh cenah nyarios cenah usulan ka kepala desa bosan ceng teh. Terus sering ya Mah nyari. tos teras-terasan tapi masih hanu bang buktes henteu. Hmm. Gitu waktu saya mah abdi nuju didamelkeun di desa Ungkul. Henteu buktes wae ceng teh. Tah, anu sangem wartawan teh aduh hawatos ting cenah. Ka abdi bade bebadan tenan cenah, parama itu ngawitanna teh. Urang bebadan tenan bade bebadan tenan cenah sareng rerencangan tah. Mun samingon teh ka dieu dongkap nyanak generator kawitna mah. Mohon. Kan aya generator teh pan sesah ngabengsinanana. Mohon. Adi beda we ku abdi ka itu nya. Nya endingna nyanak ieu Naon eta, Pak? tenaga surya. Oh, jadi enak mah wong itu teh nyala. Tah, ayeuna teh jalaran baterena ancur resak deui. Mohon. Taya gentosna janten Ah, ada tiasa. mung sajam. Hurung mah hurung ngawitan jam 6. Hurungkeun jam 6, jam 7, jam 8 teh tos saya tos mapoek wengi ge. Mohon. Janten itu ayeuna oge abdi nyuhunkeun teras-terasan tu ka aparat-aparat. Aya masuk sing teh pangusahakeun baterai atuh aki. Memang nyarios nama ieu sangem, tapi teu acan saja mi teh aya nu nyanak, teh aya nu masihan. Kanggo tampungan setrum. Ieu ayeuna ai kanggo abdi mah nya Mohon. tiasa wae ayeuna meureuyeukeun kanggo tampungan setrum meser aki gitu. Mohon. Tiasa we pangitan Bapak ini. Kawis ukur pangaos 1 juta mah kiat lah maksakeun. Mohon. Nanging meureun kumaha tuang. Teu abdi teh gaduh perjalanan. Mohon. Ai kapungkur kan di pasihan ku Padedi cenah mana aya ka dieu Naon listrik teh? Dacan ya. Nyata ieu. Oh iya teh ti Ieu teh Padedi. Padedi teh. Mohon. Jadi alasanna teh panginten Pak salah Kahiji teh aya penerangan ku aya ngaralih Oh, teh. jadi salah sahiji alasanna teh gitu Mun pangintennya. alasanna teh kahiji teh aya penerangan. Kaduana kajantenan longsor teh ya. Mohon. Bungbang we ngaralih. Dugi we ka ayeuna ari abdi mah da. Ku putra di Piwarangali ge ku wargi takalbak Piwarangali ka desa blokan desa. Da kang abdi mah ari. Mohon Pak. Entos di dieu cing teh kitu. Itu mimiti ngaralihna. Engak kene saatosna longsor-longsor wasil kamari. Mohon. Anu ngorbankeun ka si hidung. Mohon. Tah, teu waktos pami telepat mah 2017. 2017. Mimiti ngaralihna teh nya. Nya mimiti nyarira teh di dieu teh. Ari Bapak sehari-hari sok kana naon Pak? Padamelan. Padamelan teh upami nuju gaduh mah sok padamelan gularen. Mohon. Han ayeuna nuju teh gaduh, nuju maligeuh we teh ka mana-mana. Mohon. Kitu na mah eta entos kadang dosan cai sing teh kanggo ibak saat. Oh di lebak dari itu Pak. Mohon. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Neng sehat? Alhamdulillah. Oh Neng sareng saha ya? Sareng Neng saha? Caswati. Oh sareng Neng Caswati. Nah ini teman-teman salah satu anaknya Bapak yang tinggal di sini ya. Duh tinggal menuju sesapu teman-teman. Neng usia berapa tahun nih? 15 tahun. Oh 15 tahun. Ya. Sekolah Neng? Itu tas keluar Oh terus keluar. Ari ieu saha Rai? sepupu. Oh sepupu. Ya. Oh mohon. Nah ini teman-teman salah satu anaknya warga di sini ya. Ini putranya Bapak Pak Sumpena ya Ya. teman-teman. Nah Neng teh hoyong alih ti dia ngiring sareng raka gitu sareng wargi. Ente. Oh henteu bosan nyalira di dia. Ente. Pas biasa. Oh tos biasa. Ya. Nah teman-teman nih. Ini gadis nih teman-teman, buat teman-teman yang mau kenalan. Nah boleh ya Neng ya. Nah ini salah satu gadis yang ada di Kampung Palasari nih teman-teman.